abdi teh bogoh ka teteh. Sini deh. Salin, Jerina. Oh, emang udah lah tadi mah udah. Soalnya kali pikir mandi sebagai kasupan kita domin otak buah dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei. Mang sepudim. Enakan mang. Waalaikumsalam. Di mana bae, Mang? Oke. Hante mang, nges di warung dah kerbieu mah. Warung bakso sanes. Sanes mang, kami mata mentas di warung kabayang doang tadi mah. Tah mang gerak cali ke dia. Sing jujur, Mang. Tadi katingali ku abdi di tempat bakso, Mama. Jika nama sareng awewe tadi. Hante mang, tah mah cuma ulin doang jeung awewe mah. Ulin masih nang. Ya ngabaso bae. Nggak bakso. Hmm. Cenah ngadenge mah boga HP. Oh, boga. Tah. Alhamdulillah bae kabeuli ku apa. Kunaeun si tarang haji teh ayeuna mah. Hante mang, can rapal bae. Itu mah bingung cak kumarek apalna teu ngapalkeun tilok malah ulin wae. Di hayang ulin bae ieu mah. Allah bating ulin. Itu kana ngajina geng ketara. Mun ge mah gitu mah. Itu budak mangsa raja ina. Ulah ulin bae. Ge mah moal ieu ge ada stop balan ulina. Awas lamun loba ulin deh nama. Mang moal. Kudu karunya ka kolot. Atuh eta buktina. Ku karunya anak ka kolot ya karunya ka anak dibelikan HP supaya anak betah di pesantren. Supaya bikin ngaji. Malah kuna dibelikan HP malah jadi hulak pernah ngaji. Bisa kira dibelikan HP bakal hulak, yakin deh. Ka bapak maneh. Bapak maneh banting tulang, nyerang duit. Kukusru. Pikeun nurutkeun ka hayang anak, Anak hayang HP dibelikan ku bapak, hayang HP. Dibelikan HP. Ngaji lah. Kayak apal, ngapalkeun ka urang. Ya gitu. Anu saja ngenaranyakeun bae karunya, kamang nyatu teh karunya. Misalnya mah geura wudu. Geus salat jan salat. Tacan mah. Geura wudu, salat, geus salat beres salat langsung ka handap ngaji jeung budak tuh. Ya. Man. Ya, iya gini ngaji heula aja tadi mentas-mentas besar kita kan. Man. Oke nya ausnya lamun kali itu. Oke nya. Assalamualaikum. Mulai ngaji lagi. Isi tadi lagi. Aduh, betul.
Mending sehari aja capek ini. Bulan, Sok teteh heula anu nyarios. mangga tuh mamang heula. Ih, teteh heula. Mamang heula tuh. Ih, teteh heula. Iya. Mang, Adam nun yang Hawa, sanes Hawa nun yang Adam. Nuhun teh abdi heula. Teh, anu. Teh, Anu naon, Mang? di kieu teh sebenarnya abdi teh tos lila lumayan merasa ka teteh semenjak papanggih di depan masjid. Sampai abdi tikusruh ningali keindahan ciptaan yang maha kuasa. Soal cinta mah tidak bisa dibohongi teh. Teh, abdi badai jujur ka teteh. Abdi suka ka teteh, bogoh ka teteh, nyaah ka teteh. Mawas teh abdi mah sakieu kabuktian. Katingali meureun ku teteh. Nya abdi mah hideung, goreng, ciketreu, ompong. Tapi da kumaha soal hate mah abdi teh bogoh ka teteh. Kumaha teteh? Kumaha naon, Mang? Teteh naik tuh jadi kabogoh abdi. Hampura, Mang. Sanes abdi nolak. Abdi mah alim bobogohan. Hoyongna langsung ta'arupan. Lamun Mamang bener suka ka abdi, nyaah ka abdi, Mamang datang ka rompok sabari mau besan. Insya Allah kayak dibuktikan ku abdi dari tetehan gitu mah. Tapi ulah dilelet teuing, Mang, datang ka rompokna. Emang kenapa teh? Telat lamaran harus siap jadi tamu undangan. Nuhun teh hari gitu mah mungkin ke nyarios ka apa nya teh ieun tos sore kira wih bae disingke diceritanan ku umi teteh. Nya hayu, Mang.